Balanya sakit gimana distatuskeun aing mah. Luhung lamun loba, jurage sakit tuh. Gusti nu agung, geuring oge meuni kudu laporan kana sosmed. Meuni caper jelema teh. Dah anjing japu ge meuni dijieun status aing mah. Meuni ketempo pisan balangsakna teh. Habis. Ini. Tingali Naon? Iya tetangga. Budak naraging ka hiji oge meuni kudu arapaleun batur. Kaya atuh ah. Tapi dah meuni nanaon teh dijieun status aing mah. Budak kurang ranking. Ranking budak urang oge. Ranking ka sabaraha? Kedua genep. Tah ceung sasak. Hebur ah urang buat ram. Ayo ah, geus kabita kieu. Cek keur naon? Ah, keur ngadaweung we, Ceu. Geus masak can? Encan. Atuh kudu masak atuh. Urang buat ram di abi we yuk. Urang masak oseng-osengan we. Kabita asa hayang oseng bakso jamur. Geus siap. Nah lagi kieu, Ceu. Ngadahar bakso jeung jamurna. Aslina ce, ieu mah double protein jeung double gurih teh jadi satu. Ngadahar oseng bakso jamur teh. Sok inget kana masakan kolot abi mah. Oh, sok masakan nu kieu nya. Sok, Ceu. Ieu mah masakan andalan abi ce, lamun barudak hayang ngadahar sayur anu ngeunah. Heuh nya. Sigana hari dikieukeun mah budak abi ge pasti resep. Komoy atuh. Ceu, isukan mah buat ramna di imah abi nya. Urang masakan lauk. Pan salaki abi keur nguseup. Wah, asik euy. Tapi lamun bebenangan eta ge. Tas di mana, Cek? Tas beli ubar. Ubar keur saha? Nyakar nu gering atuh. Nah saha kitu nu gering? Tetangga. Nah make ku euy meuli ubarna. Ah tananaha karunya we. Watir. Nah gering naon gitu. Hareeng panas. Ti iraha gitu. Dan lila disaprak abi meuli mobil. Kenaon, Cek? Keur beberes, Cek. Cek Haji, nih babalatak imah. Sarua imah abi ge balatak. Sarwanya balatak. Sarua, ngan imah abi mah balatak na ku banda, ari imah ece mah balatak na ku runta. Oh, jadi itu imah pamere kolot? Heuh imah pamere kolot imah. Resep model imahna sama jeung imah abi nu di lemur. Oh, ece boga imah model gitu. Boga, tapi lain imah. Terus naon atuh? Pelang Japati. Ka mana, Cek? Kunaonnya jelema teh? Ujug-ujug bae gitu. Sasapu, Cek. Kunaon sih jelema teh? Tah kitu, Cek, poe-poekeun mumpung panas. Kunaon sih jelema teh? Pugu-pugu bae gitu. Reka mana, Cek? Rek nyokot bansos. Oh, sarua atuh. Abi ge rek nyokot. Manyangeus ka beuli iPhone ge masih keneh narima bansos. Ah, iPhone naon ari euceuk? Eta mah nu dulur abi mi HP. Matak dibabawa teh sieun dicoo budak, sieun ruksak. Oh, ari panjangna teh anu ete. Ah, boro-boro meuli iPhone. Alhamdulillah, teu kapiheulaan boga iPhone. Batur mah isuk-isuk geus menang duit. Hayang eta kadeukeun acis.
Orang leungit sugan sakituna batur oge. Ih, batur mah genahnya ngan shopping wae. Abang, tuh tingali batur mah makan siang ge jeung setik. Ih, batur mah dipangmulikeun emas ku salaki teh. Ieu mah boro-boro. Yang cincin saha eta? Cincin aku. Sanes nu ayang mapan tos lam ya di Ica. Meser deui duble. Cek, hai atuh. Kaunangan moal? Ah, moal bangun teh ce. Can bareres di imah. Ih, ieu mah. Rek mau HP we atunya. Heuh heg atuh. Ih, aing. Coba ketemu ka duit ieu teh. Tapi kan ari kaonangan mah diasupkeun kana kotaknya. Mun ngamplok kosong mah kanyahoan. Tuh, ngamplok kosong. Ya, Ce, mau HP we nya? Heuh heg atuh. Nah, Ce, enti makin status kieu nya. Ce, Ya, geus baliknya. yang geus atuh ceu rek naon lah ya ting di ondangan. Ari eta amplop kumaha? Nya dibikeun atuh ceu, menikah sieun nanting teu dibikeun. Lain kitu, nanti diasupkeun kana kotaknya. Henteu nyata. Pan abi ka ditu teh hajatna geus-geussan. Abi ka ditu ge geus tiiseun, palasmanan ge geus sagala beak. Meni era abi ge ceu sorangan onangan ka ditu. Matak dibikeun langsung ka ceu entina. Ari eta apaleun moal amplop ti abi? Nya apaleun atuh ceu, pan ku abi dibejakeun ceu mi HP. Oh, syukur atuh ari apaleun mah. Ari eusi amplopna gede mah meni sieun pahili jeung nu abi. Tong sieun pahili ceu, da amplopna ge ku abi di ngaranan. Hah? Wilujeng enjing tatanggi. Aduh eta si Ece, niti kareuncem kitu emas. Nya atuh. Tah ari babanda mah kada siga kieu. Pirang-pirangnya. Ari nu ece mana atuh? Meni eleh ku janda. Mana atuh ce? Sakitu boga salaki oge meni teu boga sagede ramat-ramat acan. Lain teu hayang ce. Duitna perebutan yang resiko. Punten ibu-ibu, bade ngawagel sakedap. Mangga. Mangga. Iya, abdi teh dari dinas. Bade ngadata masyarakat anu kirang mampu pengen menerima bantuan sosial dari pemerintah. Oh. Pada sakantanan ngadata oge ibu, barangkali ada warga miskin yang belum terdata. Abdi. Ce, ninggalin budak sagede kieu teu? Henteu, ninggalin lagi baru udah sagede kieu tah. Sagede kieu da ce budak abi mah. Teu ingat tuh, data di mana ninggalin lagi baru udah sagede kieu. Budak nage sagede kieu, tapi montok. Nah kumaha lamun milu ulin jeung baru udah sagede kieu? Ah tara budak abi mah, tara ulin jeung batur, da karek sagede kieu. Nya bisa we atuh diajakan ulin ku baru udah sagede kieu. Budak sagede kieu mah moal wara ulin jeung budak sagede kieu. Ah teu kitueun ce, beuteung diasuh ku baru udah sagede kieu mah. Nya ge budak sagede kieu ce, tara daek diajakan ku budak sagede kieu. Emang deket imah eueuh aya kitu baru udah sagede kieu?